Nah barudak kegiatan mah anak dua kali ini mah urang teh rek nyieun cing barudak rek nyieun lah pokona mah rek nyieun kadaangan barudak. Marane penasaran urang rek nyieun pokona mah tonton sampai selesai. Nah barudak di dieu nya urang teh seperti biasa dibantuan ku si lanceuk. Alah nih waas eta budak nu di tukang barudak udang sare caritana teh tetah barudak urang teh ngagodog ieu heula nya sementara mah. Maksud teh lain sementara barudak pertama-tamanya. Tah barudak lamun geus asak mah nya makaronina piceun caina langsung we aduk-adukeun pake si roroy we hungkul barudak. Nah ieu anu bikin ngeunahna nama barudaknya bumbu ieu teh nya bumbuna teh seperti biasa ieu mah tomat bawang beres bawang beureum tah pokona mah ieu resepna teh barudak ti Dubai nya urang teh ngondang tadi teh. Karena kan ini teh makanan teh khas Arab barudak jadi urang teh ngondang heula resepna tadi ti Dubai. Tatong poho barudak aya namanya si loyangna teh eusian heula minyak soalna ameh teu rapet geuninganan engke pas geus asakna. Barudak itu sabarna namanya salah urang teh meuli makaroni teh lain merekna anu biasa. Soalna ieu mah geuninganan geus asak teh lain kalah beukah barudak tapi kalahkeun ledaknya. Sabari nungguan kadaharanna asak barudak urang merek ngadahar heula sayur eta teh nya ejeung buras. Seperti biasa barudak pasakan orang Dubai nya angeun taraje barudak eta tetahnya urang adukeun eta jeung buras kadinyakeun galo-galo pikeun nama urang selewegeun we ayeuna mah. Seruputan pertama nikmat, seruputan kedua lebih nikmat, seruputan ketiga terlalu nikmat. Pokoknya namanya barudak. Alah saya itu pasakan urang tutung barudak, urang galokeun heula atuh aya nama makaronina tuh barudak bujubuskeun lah kadinya urang godogkeun di soalna makaroni nu tadi teh kurang ngarumpi heula barudak. Geus saha aya nama barudak urang tulikeun nya, asupkeun heula dagingna ta kana luhureun makaroni nu tadi kujubuskeun ta kadinya kabeh pokona masih nepi ka merata. Tuluy tong poho barudak tutupan deui ku makaronina nya ameh rada ngeunah geuninganan jadi di tengah apanan si eta na teh muncul urang mah eta teh barudak sle nya. Geus kitu mah barudak urang langsung nyieun plakna nama bahan-bahan pelana teh barudak urang mah make susu denkou jeung tarigu eta teh nya. Susu nama barudak urang teh make 2 bungkus terus diasupan tarigu 3 sendok. Cayan we geus dicayan barudak aduk-aduk heula sing nepi ka merata karek asupkeun kana gas tah lamun geus kieu berarti geus jadi barudak pelana teh langsung we gujubuskeun ta kadinya. Pokona mah sing katutupan kabehnya makaroni teh ku plak nu tadi teh tah kudu ieu teh barudak asupkeun sing nepi ka meratanya. Tah atuh ari geus kieu mah barudak urang siap seupankeun di ta kadinya alus nama barudak di open eta nya leuwih ngeunah tapi dikarenakan open teh boga jadi urang seupan we atunya.